ku aing mari kieu mah. Nah, atuh make jeung syukuran make jeung nu tawasulna ajengan. Da ku aing. Di kieu tah ku aing. Ieu jelema teu baroga akhlak situ make tajwid situ baroga akhlak teh kieu. Kudu di kieu ku aing. Di portal. Boga we duit ini bisa lewat teu boga duit moal ku aing. Kurang ajar. Ulah macem-macem ya ka Haji Mayung anu genep kali munggah hajina ahli infak ahli sedekah jeung ahli berjamaah. Iya atuh nu kawasa di mana-mana ge ngodon ger tawasul nih tah ku ajengan batur. Mana pi tah duana ge moal. Iwal teh ieu atuh jelema nu bersih mah geus genep kali munggah hajina ogen. Tah lewat tah geuningan. Aing kumaha sia jelema teu baroga akhlak ieu mah. Naon sia eta? Rek lewat. Lewat, Pak. Pareman. Dari teuing suara mah ruksak tah. Ngadenge motor murah kana ceulik jelema beungar. Rek lewat sia. Baca. Baca eta baca. 20.000 cenah mayar motor. 20.000 sia teh jaba boncengan kitu. Kumaha sok. Aing moal malaya ayeuna mah malaya ampun ka jelema teu marake tajwid teu baroga teh kokoneng mah. Ngalalunya ka aing teh. Pak. Ieu teh aya ge 10.000. Oh, maaf dengan hormat 10.000 baca ku sia baca. Baca we ku sia 20.000 bisa lewat. Teh 20.000 mah moal. Eueuh keur aing mah. 10.000 we, Pak. Moal. 10 teh, deul 10. Maaf, balik deui 10.000 mah. 20 baca tak baca. Ya atuh, Pak. Tah kitu sia teh. Tong aing sia teh tempo tah. Tempo ari duit. Sok. Dorong lagi. Hop. Pareman. Cicing. Ah, dorong bisi ruksak jalan aing. Dorong sia, tong numpak sia. Dorong. Jo ka ditu. Aing. Jo ka ditu. Aing. Iya. Oh, ya Pan sia teh aing teh. Buat kop lebok tah sia, lebok ku sia tah. 20.000 cenah teh hiji motor. Lamun ayeuna 10 geus 200.000. Dibayar ku aing pajakna ge ayeuna mah. Hah, calik deui tah kieu ari jadi orang terhormat teh. Lalabok tah ku mata ku sok ngunghak ka Haji Mayung. Eta mah euy. Aduh. Ulu, Haji. Nah, geuning ieu kedah bayar. Wah. Hilap oh ya teh kieu yo. Haji mah kanggo ari kanggo istri geulis kieu mah atuh. Wios teu nanaon ieu mah kanggo khusus jelema nu teu baroga akhlak. Nah kitu Neng Haji. Mohon Neng. Tapi teh dengan Haji. Wios tuh aduh acis mah wios teu nanaon. Nu penting mah Neng ka ditu lewat. Ka biasa ku Haji dengan senang hati dibukakeun ieu mah. Atuh Haji. Aduh, meuni bae pisan. Haji marep kumaha. Sok mangga Putri. Mangga aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh. Naon eta teh hiji deui. Rek naon sia eta make jeung Sok buka lah. Hari dua aing buru. buka naon buka. Naon aturan naon ieu teh? Baca tah. 20.000 bayar. Motor bayar 20.000. Lamun motorna kosong, lamun barang bawa kieu 50.000 wah. Sabab ruksak atuh jalan kos berat kitu. Wah ya 5 kintal mah eta mah bawaanna. Tapi sadaya nyuk heula Ji. Alah. Nganyuk. Kan aing mah sok nganyukna naon oge atuh. Ah, balik deui. Liar ngobrol jeung anu fakir miskin mah. Liar. Kaditu balik deui. Hanggeuk buang-buang waktu, buang-buang energi. Anu Allahu Akbar terus aku mah burit aing Haji. bayar 50.000. Anjing. Ya heeh atuh 50.000. Mangga berat ieu ruksak jalan aing ieu tanah nu aing kumaha sia teh. Jadi Sok aing tetep mayar. Mayar setuk buru-buru. Tong loba ngomong lah. Geuning tadi awewe mah dibebaskeun kumaha? Tong sok ikut campur karena masalah pribadi, masalah hati eta mah atuh. Maka jeung ikut campur mah jeung nyatanya aing mah ganteng daripada sia. Itu. Sok buru bayar. Tong sok loba. 50.000. Si ayam teh. 40.000 Ji. Hah? 40.000 pogana ya. Kumaha? 40.000. Si miskin, si dasar kaum duafa, rudat ka aing. Sok dibuka moal, daerah moal 40.000. Kadek.
sok buka. Gampang main buka wae ora cicing. Dengekeun aing. Ku aing dibuka, turunkeun heula barang. Turunkeun heula barang. Turunkeun. Allahu Akbar. Sok turunkeun heula barang. Oh, wah aing kok sangeunana. Kumaha lamun ruksak jalan aing motor kot berat kitu. Teu bisa. Turunkeun heula barang. Turunkeun. Aturan tim mana ieu si goblok. Aturan teh mana? Atuh bae jeung ngararung hak aing. Coba lamun kamari tawasul ku aing mah kudu kikieuan, dibebaskeun ku aing mah. Ngadengger tawasul nih tahan ajeng anu sejen teu ku aing kunaon atuh? Salukuran. Tah mata kudu sok ngungha ka aing Geus kitu. dibuka sok buka. Laan kabeh eta barang. Berat motor teh berat teh. Sok buru. Allahu Akbar. Turun kabeh. Sok. Haji goblok sok geus ku aing sok buka. Cicing. Naon deui? Kayaknya ngamuk makanya. Buru goblok teh burit aduh. Sok buru. Sok lewat. Tong ditumpakan. Ngomong. Cicing. Motor ditumpakan. Di kumaha? Dorong heula ka ditu. Sok dorong. Allahu Sok. Akbar. Lempang ditu. Nah gitu dorong. Sia teh kacida-cida teuing makana hirup ulah. Goblok eta. Sok buka aing lewat. Ngoron nang ka hanap. Kamarana, Haji? Ngoron nang ka hanap. Mayar 40.000 kurang 50. Goblok Tunggu teh. ka hanap eh. Piraku kos ucing aing ke handap? Eueuh basah. Allah. Tunggu sok tunggu tak gitu. Goblok dasar. Gitu. Ari aing ieu kumaha? Dengekeun ayeuna. Ya. Sia teh mayar teh aturanna teh 50.000. Heeh. Nah, mayar sia teh tadi teh 40 bari receh duitna oge sia teh meunang nginjem apal aing oge. Ya dengekeun heula. Oh. 40.000. Tah, ku sabab teu pol bayarna. Karung tuna hiji. Heeh. Ah, ieu teh pake jaminan sabab sia kurang 10.000. Sok we, erek moal. Heuh sok we lah bae aing. Sok buru ka ditu tuh. Paling Tuna karung, simpen. Tadi dia tah. Ieu tah tadi tah. Sok simpen. Tadi dia tah. Sok simpen. Heuh. Sok, ya. Tah eta akutan. Sok bukakeun eta na. Oh, sok, ka ditu akutan. Buru. Haji goblok anjing ka awewe mah tadi di bebaskeun. Giliran aing mayarnya dijabel barang dasar haji goblok setan. Sia mah kurang batur mapol mayarna oge tadi oge. Nah, sia mah jeung kurang 10.000 dibebaskeun sok buka kalau oh, sok buru tah. goblok teh ah. Sia mah jeung papalotot sia teh. Sok ari pakir miskin malah sok apa masuk buru. Sok buru cokot ieu dicangkel aing. Tabeukeut kolot. Anjing kuat ku gebog. Lah kumaha aing we kunaon-naon oge. Dasar jalma ripuh. Dipakena ge ku aing ieu. Sok bukakeun eta na. Goblok teh. Nah, ka ditu. Udah pisan ka awewe mah tadi dibebaskeun si goblok teh. Yo. Kop nyarenkeun heuh. Nampi artosna nyangakeun barangna. Wah, tuh dah kudu kana motor ditumpakan mah rusak jalan nu Pak Haji. Eta nu sakarung deui aing kumaha? Kudu ditebus. Simpen di dia. Boga duit 10.000 bawa ka dia cokot. Sakitu ti Pak Hajinya. Assalamualaikum. Juk, buru balik. Kieu ku aing. Uas kop lalebok tah ku sia tah. Mata ka ulah sok ngahina ulah ngalunya ka Haji Mayung mah di portal ku aing mah. Aduh, ieu kumaha ieu karungnya euy jaminan ieu 10.000 lumayan ya. Aduh, mahanya euy. Kali aku baru dak lah. Baik, anjir. Si aku aing. Bayar tah. Lewat 20.000 motor. Anu dibonceng 30.000. Assalamualaikum. Beneran si Haji Mayung mah ras-rasan ka jelema leutik. Si goblok teh ari ka awewe tadi dibebaskeun si anjing teh ari giliran aing. Kudu mayarnya diturunkeun babawaannya barang aing dijabal hiji. Itu anjing. Iya. Kamana si goblok Haji teh? Iya da gara-gara anjing ku aing dibalangkeun. Anjing coba. Jebol goblok Haji edan ieu mah.